Kocap kacaritakeun. Dina lalampahan si Kabayan ngalaroai. Harita balukar tina kajailan si Kabayan, si Abah nu asup kana karung teh kalah digusut. Atuh antukna si Abah teh aya kana sababaraha poena teu bisa cengkat-cengkat acan. Ayeuna kacaritakeun si Abah teh geus jag-jagua ringkas. Tapi balukar alatan si Abah dijailan ku si Kabayan teh harita si Abah benu ka si Kabayan. Atuh teh sirikna ceuk paribasana Pak Adu Irung ge boro-boro kananya malah ngabalieur-balieur acan. Kon kitu deui sumawona lamun si Kabayan nanya pijauheun ka di temala kalah miceun beungeut ceuk paribasana. Lila ti lila menang kana samingguna si Kabayan dibaeudan ku nu jadi mitoha. Atuh si Kabayan teh da jadi teu puguh cicing di imah teh teu ditarik teu ditakon ku nu jadi mitoha. Komo deui katurug-turug sadar kana kaayaan manehanana mah kedua. Beuki we manehanana teh era. Tapi ari rek ingkah kacinta ka Nyi Iteung anu sakitu masketna jeung deui da tepi hadeun da si Kabayan mah kitu-kitu wae oge ibanda jiwa satria anu tanggung jawab kana kasalahanan. Kacaritakeun harita dina wanci geus peuting si Kabayan di kamarana berulang-ulang. Pok bae si Kabayan harita nanya ka Nyi Iteung. Nyi, naon ari akang? Nyi, ari mukena aya kene. Ih, nyai atuh. Kapan kanggo babakti eta mah Kang kanu Maha Suci. Tah, kenging akang namur. Naon akang mah nganggo sarung? Yeuh, tetepan mah nya ari akang nganggo mukena. Ih, lain atuh. Ieu mah akang mah bade namut. Wios kitu Nyi. Ih, teu meunang diheureuikeun ari akang mukena eta teh. Kanggo naon akang mukena? Sanes nu sae Nyi. Ieu mah nu soek teh geuning. Nu basa ti kait teh kana awi. Basa Nyai Wih ti Tajuk teh ngaos. Geuning diudag ku acreug. Tuluy lumpat ngait kana pagar awi. Eta ya keneh itu Nyi. Aya eta mah tos teu dianggo deui ari akang kanggo naon eta nu soek? Pananya Nyi Iteung. Ieu akang teh bade ieu lah pokona mah aya we kegiatan ieu teh. Jigana mah ieu teh aya manfaatna Nyi. Yah, akang masuk nu aneh-aneh wae ah. Harita Nyi Iteung bari ngabalieur. Indit nyokot mukena soek. Reket. Harita pantolomari disadang ngareket. Cing cirining dibuka ku Nyi Iteung. Kodomang leungeunna mapai dina lomari. Kadawa dibawa eta mukena tuluy disodorkeun ka si Kabayan. Mangga Kang, bade dikumahakeun ari akang nganggo mukena sagala. Ih, moal apa Nyi Iteung mah tuh? Akang mah ieu teh dek ibadah Nyi. Ibadah naon sok ngaco? Dek ibadah hayang wawanohan jeung si Abah. Aku mah kitu. Pokona mah kewe lah nya. Leos. Harita si Kabayan anu geus dibere mukena ku Nyi Iteung teh ngaleos. Sedengkeun Nyi Iteung geus apa jeung surti kana adat si Kabayan. Lamun lenger sok tara make aturan, tapi ku kituna mah si Kabayan mah lain jalma jahat. Teu boga rasa curiga Nyi Iteung teh. Jol bae manehna mah sare. Sedengkeun si Kabayan ayeuna manehna kaluar ti imah muru kana deukeut wahangan ulak-ilik. Bral teh katempo aya tangkal peuteuy selong teu pati jangkung tangkalna mah ngarang kadak rubak. Terekel si Kabayan naik
tuluy dipake eta mukena teh jigah nu surti kana kaayaan si kabayan harita mah jigah nu apal yen si abah teh bakal kawahangan teuing peda meureun manehna apa beurangna si abah teh ngarujak nu sakitu ladana manehna nyaho si abah bakal kawahangan gedi katingali ti anggangna aya kolot mamawa obor dek kawahangan barang deukeut beuki deukeut harita si kabayan api-api jadi juri hei aki-aki kebeg si abah ngaranyu kaget Auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim curi jago setan kumawasa sia moal aya nu leuwih mulia tibatan manusia jurig nyingkir setan ngejat bararait teuing kulamah teu ganggu kulamah ieu duh karasa seueur beuteung ulah ganggu jurig-jurig di dieu harita si abah maksudna mah nyinglar meureun nya ngandak maklum eta sora teh lain sora jurig tapi sora si kabayan anu keur ngajung-jurigan api-api nyingsieunan si abah aki-aki peot ya aki-aki peot ieu kaula di luhureun tangkal selong ceuk si kabayan bari manehna teh nukangan si abah tur manehna ge make mukena bodas atuh si abah ngagebeg nyangkana si abah mah liliwa anu ngageugeuh eta wahangan aya naon ieu teh aduh najeung megat tara-tara ieu teh kan sora si abah dumareuda cing cirining manehna keur nandangan kareuwas maneh nganyerikeun atawa ngabaeudan incu kula kaula teh boga kanyaah ngaranna kabayan eta budak teh bagur sakitu nyaahanna habat dibaeudan ku maneh aki-aki atuh da ieu cece budak teh bangkar warah manya mitoha digusur dina karung eta masalah maneh aki-aki peot tembal si kabayan anu nyamuni api-api jadi juri ya da di sim abdi teh atuh keheul gaduh minantu kitu teh seueur pisan ngabanyolanana ka mitoha teh ayeuna mah pokona mah lamun maneh balik ti dieu henteu nanya teu narik teu nakon ka si kabayan kula bakal ka imah maneh tuluy nyingsieunan maneh ceuk jurig panu padahal mah eta teh si kabayan bararait deuing da kula teh hate mah nyaah kami nantu teh tong huru biru tong ngaganggu kula komo deui bau init-init ka imah kula bararait dedemit nu ngageugeuh tos we ieu mah di sim abdi engke wangsulna ti dieu teh bade langsung babarayaan deui lain babarayaan aki-aki peot pan eta teh minantu aduh nya punten di sim abdi teh reuwas punten jadi wanohan deui tembal si abah anu sakitu gempeurna temahna atuh nu tadina seueur beuteung ge da ngadadak cager tapikeun ka teu tulus hayang ka cai nama neo si abah mulang kedigna sumunu rusuh katingali yen manehanana teh meunang kajadian anu matak teu leuwaseun
sedengkeun si kabayan oge teu eleh tapa tempo si Abah balik ka imahna manehna ge gancang wae turun tuluy buru-buru muru ka imah. Barang si Abah nepi jalan ka hareupan to imah, ari si kabayan mah asupna jalan ka jandela kamarana. Raket kebruk si Abah mukakeun panto tuluy ditutupkeun satarikna. Atuh antukna eta saimah teh ngadadak rareuwas kabeh. Si Ambu jeung Nyi Iteung harita katut si kabayan ge nyampeurkeun. Si kabayan anu dina hatena mah seuri leutik api-api teh nyaho kana eta kajadian teh. Pok bae harita si Abah ngomong, kabayan hampura dewek kabayan kamari teu nanya ka ilaik. Ih bah, ya punten sawangsuna disieum abdi ge. Nya maos ngabanyuran ka Abah. Ari ieu teh aya naon Abah teh? Teu puguh-puguh. Wih ti wahangan aya naon Abah? Ye Nyai, aya kunti da di dedeng jurig naon gedang. Pokona mah mihapekeun Abah ulah pasea jeung si borokokok. Nya atuh ai perkawis eta mah. Nya satos saena ulah dugikeun ka papanjangan. Is, leuy maneh mah deui jeung mela si borokokok. Is, kade Abah. Panemeh saur Abah teh disumpingan ku Juli. Kade nuturkeun Abah. Tembak si kabayan nyingsieunan. Singkatna carita, harita si kabayan wawuh deui damai deui jeung mitoha.